Ya Allah cek Hasan Basri nu geulis teung teuingeun maneh rek balik tanpa permisi kanu keur ngintip. Tapi sanajan rek balik ge teu naon-naon kahayang tecing atuh ningal-ningalkeun adres cek Hasan Basri. Anjeun teh urang mana jeung anak saha jeung di mana alamat Gusti. Jadi Hasan Basri Pak keukeuh hatena teh emut kanu boga hunung di Nagado bae. Cek Hasan Basri aing moal betah sanajan genah di dieu aya hunung Nagado geus eueuh mah. Jadi Hasan Basri teh kadedelihan kaedanan ku hiji istri nu aya hunungna di Nagado. Jadi Hasan Basri teh lungsur deui ka handap eta gudang ditutup deui dikunci deui. Hasan Basri beurang peuting Pak katitingalikeun eta jelema anu boga hunung di Nagado. Jin anu boga hunung di Nagado. Eta Hasan Basri teu inget kana dahar teu inget kana ngaleueut. Ti peuting pala saderek teu aya deui Hasan Basri teh anu diemut-emut. Hunung Nagado, hunung Nagado, hunung Nagado. Malika belah wetan hunung Nagado, malika belah kulon hunung Nagado. Kaedanan ieu Hasan sajeroning kaedanan Hasan tengah haleuang ngadangding. Dana ti waqadilna kikal badri ajmala fadholat fuadipil hawaki mudholila. Duh neng goning tenyana gelis lir bulan purnama jadi buah ati anak midedeh kabina-bina mun teu emut kana qadar tinangtos anak teh sasar. Aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung qadar. Ngiar we Hasan Basri teh lamun tos ngadangding kitu atuh bak deui inget kana hunung Nagado, hunung Nagado, hunung Nagado. Salirana Hasan Basri maninges kuru. Eueuh deui anu diemutan iwal ti hunung di Nagado, teu inget dahar teu inget ngaleueut. Istu ingetna teh waktu salat bae. Pala saderek cunuk kana waktu ninggang kana mangsa. Ieu saderekna marulih anu tujuh nyanak oleh-oleh. Jadi eta barudak anu tujuh nyanak oleh-oleh parantos sebat tiramana ti negeri sehat. Mani pating baranyai pating kolepat bari ngararomong sasamat ka Hasan Basri engkang ieu teh geura buka panto abdi teh nyanak oleh-oleh. Kang panto geura bukakeun Kang. Eta Hasan mah ongkoh bae. Hunung Nagado, hunung Nagado, hunung Nagado. Kang ya Allah panto bukakeun. Ih keukeuh eta Hasan. Hunung Nagado, hunung Nagado, hunung Nagado. Cece kamana ieu Kang Hasan? Duka teuing barudak ieu panto teh nulak. Ai suarana mah aya tapi ieu teu daek mukakeun panto deudeuh teuing. Besi kumaha onam barudak dibentas eta si panto. Ieu barudak teh nangis tujuhanana Kang. Di kamar mana Kang ya Allah? Hasan biasa we keur wiridan hunung Nagado. Hunung Nagado, hunung Nagado, hunung Nagado. Kanyahoan di hiji kamar, eta kamar dibentas ku saderekna anu tujuh. Barang dibentas Hasan Basri Pak aya keur ebog we. Keur namprak Hasan salirana parantos kuru. Sebab nyamutkeun barang penting istu katitingalikeun anu boga hunung di Nagado. Eta nu tujuh ngajerit barang ningali Hasan bruk careurik nyeng cerikan Hasan Basri. Cek nu tujuh Kang neng hampura dunya akhirat.
si oreng engkang mah dikantunku abdi teh dugi kalabah teu damang ya Allah. Panyawat naon Kang? Masya Allah naon anu karaos Kang? Hunung Nagado, Hunung Nagado, Hunung Nagado. Kitu bae jawab. Anu mencet sirahna, anu mencet sampeanana, oge anu mencet eta pananganana. Kang, ya Allah ya Rabbi. Hunung Nagado, Hunung Nagado, Hunung Nagado. Dipencet gadona lain gado nu ieu. Atuh buguh we saderek jelema kaedan ku awewe dipencet moal cager. Jadi Hasan Basri teh keukeuh bae ngomongna Hunung Nagado nu mencet maningeus kesang kaluar luut leet panyakit matuh teu daek cager. Kulantaran hawa leuseuh ieu dulurna anu akhirna musyawarah di tengah imah. Cek dulur nu pangkolotna barudak coba pikiran ieu Kang Hasan panyakit naon aduh dedeh teuing. Duh kacece da abdi ge teh oge bingung panyakit Hunung di Nagado ku hese mencetna. Nya lamun ka dokter mana? Cing palalikiran da urang teh boga dulur ngan hiji-hijina barudak. Sajeroning musyawarah, sajeroning ngobrol ieu saderikna. Hasan ngahariring dana tiwa qadilna kikal badri ajmala fadholat puadipil hawaki mudholila duh neng gening tenyana gelisir bulan purnama jadi buang ati anami dedeh kabina-bina mun teu emut kana qadar tinang tos ana teh sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung qadar cece gening ka kupingna Kang Hasan teh make nang neng ce. Duh ka atuh bingung. Make aya sinir jiga nu kaedanan ku istri. Sumuhun ce. Cek si bungsu aya abdi masok sieun ingis we lebet ka gudang larangan ce. Atuh moal bisa bungsu aya teu aya kunci mah moal tiasa. Lumawi ce ku neng dipasihkeun kuncina. Goblok sia anu salah. Pantes atuh kunci dibikeun mah kunaon dibikeun ku maneh. Pan lalaki mah gede kapanasaranana bungsu. Kunaon ku maneh gudang nomor 4 kuncina dibikeun. Nyaeta ce pan ku abdi teh dilarang alah sia anu salah. Ieu teh moal salah kaedanan ku awewe yeuh aya nu mani meureun kabeneran. Paingan aing setengah modar mencetan. Atuh moal cager jelema kaedan ku awewe mah. Hayuh dabongan maneh. Cing ka ditu coba pariksa. Kang panyakit naon kitu panyakit Hunung di Nagado teh? Da salah maneh atuh da. Muhun ce hampura we neng dunya akhirat. Si laing anu ngariweuhkeun. Si bungsu teh pangadeukeutan ka Hasan. Bari mencetan eta sirah da ka Hasan Basri. Dedeh teuing Kang Hasan geura wakcakeun panyakit Hunung di Nagado Kang. Neng diseselan ku cece. Cing panyakit Hunung Nagado teh carioskeun naon Kang? Lamun bener-bener akang ka gudang larangan cing we nyarios blak-blakan Kang, da moal dicarekan da jeung dulur kumaha atuh? Bilih engkang kapenak sareng istri-istri nu mana Kang? Paladirin Hasan Basri teh nembe gugah barang hudang Hasan Basri lengleng resmi Kang sapisan awor. Dedeh teuing cek Hasan Basri gelis. Lamun kita tadi maneh nanya ka akang model kieu ulah mencetan. Gelis, akang panasaran hampura. Panyana akang gudang larangan tementak balai mentak cilaka.
Aya akang soal balai jeung cilaka nepi kalabah dicabut umur kumaha nu kagungan we akang mah cek tadi. Ai praktek Gusti geulis gudang larangan teh bener masyaallah. Aya pamanian pohara amat.